Ningakeun Kangjeng Rama Guru parantos rawuh di payeuneun urang sadayana. Anu sakumaha kedadi hatlaran linggih dina mangsa ayeuna. Nuhun karupaha kasatyaan awak maneh. Timbal. Kapayun lenggahna Rama jeung diri kula. Kapayun Rama Guru. Kapayun sepuh. Nun Sri Paduka puputon kembang kadaton sembaheun kula sapangeussi nagri hamba sapangeussi nagara dipayun nampi kana pangbagian nyanggakeun semah pangabaktos kahunyuk Gusti Prabu. Ulah sasauran kitu isin kula kumupingna anu sakedahna sumolondo mah diri kula kasalira sasat salira anu jadi guru dina diri kula mah ulah sasauran kitu ulah kawas tamu biasana salira guru kula salira sepuh kula pandita sewepani ulah kitu dipahing pisan keur diri salira Rama Guru. Teu kitu kase. Sagala rupa hal oge kudu lolondokan. Adaptasi sagala rupa hal oge kedah pindah cai pindah tampian. Bari nginum. Najan pribadi kahidep anak tetep we kaula teh rahayat di ieu patempatan. Laras. Numutkeun katerangan ati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum taat ka rasul taat ka pemimpin Kentenan. anu wajib dihormat ti awit raja adipati Arya behanapna Bapak RT Bapak RW sasat anu di ajen ku diri kula sasat anu ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara muga katampi kalayan kabingung ditampi nuhun Rama Guru atuh samulihna kaula oge bilih langkung saur bae care kumawan tun ngondang salira ka dieu tangtosna seueur pisan kapriyogaan salira dipadepokan anu kiwari ku kaula tengah haja dipiwarang ka dieu hamba Desawiyos kasih. Daya wadina kulan. Apun tena bae manawi ma guru teu naon kasih. Kalayan hapunten oge tangtosna kula seueur tamelarna kasalira. Kaula jadi raja di patempatan tetiasa natamu anu biasa sasasi sakali. Tetiasa ngalongokan. Margi kapetok ku kawajiban kula salaku raja kudu jadi gunung pangauban sagara na pananggehan hamba-hamba rahayat. Mugi Rama Guru ngamalum naon rupaha lampah diri kula muntea teu ngajieun kanu janten guru Rama Guru. Salira luntur kolbu jembar mana Rama Guru tenana Tigeni ngawajarkeun aiku kitu teh ya laras dadawean teh dipercaya cicing di tengah masyarakat kantenan sepak terjang banting tulang pikeun ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara estu ti isuk jedur nepi ka sore jeder yakin teuweuh eureunna daya waktos nu kala tangtuna eta pisan nu dipiharep ku kolot yen anjeun teh tanggung jawab ngeunaan pagawean laras ya nuhun Rama Guru oge ai dina lebah kasalahan mah pan urang teh kudu islah antara urang jeung urang laras kulan sabab ai salah jeung bener geus jadi busana hirup di alam dunya di mana tungkul sok rajin luput, di mana tangga sok rajin lepat. Samenit ganti sajam robah janji sore rajin terakapat. Ke isuk eta manusia ngarana.
tangtuna panghadena jelema teh anu daek ngomean kana rupaha kasalahanana Tegening. dibarengan ku kabersihan hate Tuh. ameh kawengku ku kecap asak-asaknya ngahampura Eta. laras rama guru urang padapat Nya saling we. atur punten kapengkeran kasep teunana sawios bae numawi kaula tepan dipiwarang ku Raka Prabu Geusan Ngadeheus. nyumpingkeun salira ka ieu patempatan numawi kaula dipengker bae sejang ngregepkeun naon rupaha anu baris jadi padung dengan sang Nalendra. Oh kitu timbal mangga aya Teh cobi kulan. tansah diajeng-ajeng mangga Rama Guru timbalan saperkawis kula teh sono ka salira kulawas teu bisa tepung lawung amprok jonghok tepang rarai sareng salira mun seuk dibandingkeun jeung gunung anu tinggal legirna di alam dunya jika ningan eta tangtuna peureum kadeuleu bentak karasa ka salira teh kulantaran nepangan janten asa dina kongkolak panon wae salira Rama Guru Kokole bat. ditampi sono sarua ama oge Sami perkawis. kalayan kula salaku raja di negara Narpati di negeri anu tangtuna sepik pak keneh ku pangarti tuna keneh ku pangabisa jauh kana ngagaduhan ilmu Suwung kene ku ilmu kulan. yen rumasak salaku pajabat di negara kedah kasimeuhan ku ilmu salira Tenan. salira anu parantos legok dapat genteng kadek pinuh pangalamanana tangtu wawasanana luas pisan Yo, leres. menawi sasiereun sabeunyereun tiasa nyimeuhan ieu hate dina mangsa geuyeuh daya pelanaga ulu Edas. teu salah eta piraku raja minta kamandang ka diri kaula bari jeung urang kampung Nya. percanten ka salira mamanawian sasiereun sabeunyereun matak jadi ngepret kana hate jadi timbalan tansah diajeng-ajeng menawi deudeuh Puluh. jadi dina lebah dieu hidup minta kamandang ka diri ama ngeunaan tata kelola negara laras Eta kulan. kasep timbalan ke sakedap Cobi. dina katerangan netelakeun lamun nitah teh kudu ka ahlina Nya. Kudu kahlina. lamun lain nitah ka lain ahli tunggu karuksakanana Mate aut-autan kulan. ngarumasakeun ama macan pernah jadi hiji kapala atawa hiji anu ngokolakeun nagara we kampung Leres. can pernah jadi RW acan Can pernah jadi RT nya Pak. laras tapi meureun kulantaran di dieu dipentak kamandang rek nyaritakeun teh nu sakanyaho we Anu apal we. anu sakumaha anjeun mangsa baheula cicing masantren di kapadepokan kaula Duh. ngobong dina zaman bolon nepi ka ayeuna geuning kapercaya cicing di tengah masyarakat ilmu kadugalan Wah. diajar ilmu kasaktian Kajaya. kajayaan jeung sajabana eta teh geus kapibanda ku diri anjeun duaan percaya Kacangking atuh. sabab ongkoh teureuh aya Kuat terus. hampura ai dina teureuh anjeun teh bangsa jin Bangsa demit bulan. ari jin mah sakti setan mah kawasa Leres. ngan mulya aya di manusia Eta bulan.
Dina lebah nyangking pangabisa ngenaan kadugalan pasti anjeun bakal leuwih hebat tibatan ama. Aya onyoina kulan. Lantaran ayana waktu nu karandapan ku diri ama. Sabab ai umur teh beuki dieu beuki ngolotan dina ilmu oge beuki molotok. Dah beuki asak kulan. Laras si hore anak dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa wireh urang hirup di alam dunya teh geuning urang rek neangan kasaktian kadugalan jeung kamampuan ngeunaan bisa ngelehkeun batur jeung sajabana eta teh bohong keneh. Bohong keneh kulan. Margi naon aya nu leuwih hade tibatan ilmu eta nyaeta sumrah diri kumaha. Sumrah diri kumaha Rama Guru. Tuh. Yen hirup teh istuning teu ngaboga-boga. Teu daya teu upaya. Haukallah la haula wala quwata illa billahi aliyil adim dayana upayana angin anjeunna nu kagunganana. Kersa anjeunna. Yen karasa diri lain sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarengkak saparipola urang teh kagungan Gusti Wungkul. Nyalaras tuh. Da geuning endingna manusia hirup mah nyaeta keuna kupati. Kena ku aja. Sanajan urang nyumput dina peti beusi malaka maut mah bakal rek datang. Nya. Laras Rama Guru timbalan. Tah di dieu. Ulah boga rasa kumalungkung luhur kuta gede dunya beh dituna adigung gede hulu kulantaran ilmu katimu pangabisa geus katalaah tapi urang sing miuni pare beuki eusi teh beuki tungkul kana lemah. Yen inget kana bumi kana bumi kana lemah bulan. Nu matak ceuk karuhun baheula karuhun nyaritakeun pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paya dibarengan kaimanan jeung katakwaan anu murbeng alam. Teh eta bulan. Tah dina lebah dieu anjeun dipercaya jadi raja atuh hidup jadi pati ngarangkep Arya wakil raja. Kadudukan jeung kapangkatan ieu teh sing jadi ladang ibadah keur maraneh duaan. Sing jadi amal sabab maneh duaan teh sing inget boga kawasa oge dikawasakeun. Leres. Saluhur-luhurna langit aya kenen leuwih luhur aya deui langit. Aya kantenan. Eta. Laras Rama Guru meureun di dieu kurahaya. Tak dina mangsa pamimpin lamun rek jadi amal jeung ibadah dina mimpin negeri ngolah nagarana pentingkeun kapentingan rahayat ulah nepi ka mentingkeun kapentingan kulawarga jeung pribadi. Dah eta ecageun heula eta. Cinekna pamimpin dipenta ulah jadi pamimpin borangan. Borangan teh sieunan. Sieun ku juri lain. Sieun ku uka-uka merenya. Sieun ku uka-uka lain. Sieun ku naon? Sieunna di dieu lain sieun ku juri, lain sieun ku kunti, nyata sieun teu beunghar, sieun teu lega sawah, sieun teu gablek pamajikan geulis, sieun teu gablek imah gedong. Dina loba kasieun bakal tega ngahalalkeun kana sarupacara anu tungtungna teu nyaho duit nagara, teu nyaho duit rahayat, bansos jana hibah dihakan jeung dihakan. Dilaglag we kulan marukana. Ya. Timbalan Rama Guru katuna. Tunggul di parut catang dirumpak eta sok dilakonan. Maklum ai hawa dunya mah kitu. Panas hawa dunya mah maruka. Sabab gogodakeun lalaki hiji harta wanita. Wanita eta teu saeutik jelema dug hulu pet nyawa neangan harta.
melaan hala jeung haram dirumpak nya geus teu nya teu saeutik dudukun neangan kadukun mana wae oge hayang pangkat naik tetap teu saeutik oge urang korupsi nepotisme kulantaran kahayang wanita nyaeta pamajikan nafsu hasrat kulan timbalan Rama Guru di dieu lesna hate kadalina ati eueuh deui lintang ti agama kitu oge mun dilakonan nya cek bahasa kirata ai agama teh ageman hirup manusia ame teu ngalajur hawa nafsu ame teu ngumbar amarah ame teu sakamah teu sasar kulan ame teu sasar urang hirup di alam dunya nya bisa misahkeun mana hak jeung batil beres ya timbalan Rama Guru sabab naon eta endingna tadi geus dicaritakeun pae sedengkeun manusia beda jeung sato sapertina anjing budug di jarian pae samet bilatungan tapi manusia sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang eta aya panagihan sabab pangeran moal nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran eta ulah leutik hate kulantaran anjeun wujud diu ulah leutik hate kulantaran awak buta tapi tingali pangeran mah maha tingali bujeng hingga kana lengkah porah pari manusia kana uteukna ati uningaeun waspada ajeuna mah atuh najan anjeun datang na tiwangsa jin na tiwangsa setan tapi lamun laku lampah leuwih hade tibatan manusia kurta nyicingkeun kana aturan anjeunna yakin derajat anjeun bakal leuwih luhur tibatan manusia teu geuning eta taleres kulan da teu saeutik manusia oge anu kitu kanten ongko wujudna manusia laku lampah demit ongko wujudna manusia laku lampah orai ongko wujudna manusia laku lampah beurit bagong anjing nya heuyeub eta meri dah nah nu kumaha laku lampah meri sapertina tingali we laku lampah meri aing ngojay unggah poe tapi hanyir ka bawah modal eta nuhun ya laku lampah bagong murugul heuras beheung teu bisa ngalieug di papatahan bener teh kitu we ngungkug manehna masalah noyon deh kulannya laku lampah orai luar leor tepuguh pamadegan ngilu ka arus ditu datang arus di dieu ngilu ka arus ditu kabawaan angin-anginan nya nya timalan Rama Guru balikeun deui kana panginitan dina mangsa anjeun dipersaksi di hareupeun masyarakat anjeun janji di ungkulan kitab naon janji anjeun toh pati jiwa raga pikeun nagara jeung bangsa anjeun sami tah buktikeun deh realisasikeun karuhun urang anu tos ngantun para pejuang bukti ngeunaan patriotisme jeung nasionalisme ngagedur dina dirina tegang pati lali dunya sawarga gunawi ayu geus tementingkeun pribadina init ka medan Danalaga sejak nyokot hak penjajahan teu saeutik tina laku lampah kitu balik tinggal ngaran tega ninggalkeun anak jeung pamajikan jadi randa jeung yatim tapi buahna naon nyaeta kamardekaan aya oge pahlawan anu dina mangsa medan Danalaga diceraku penjajah digebloskeun kana obag hiji mangsa jelegur merdeka dikaluarkeun eta jelema tina obag dijaradikeun pejabat dijadikeun pamimpin tuh da baheula mah diobag heula baheula mah dipenjara heula tuluy jadi pejabat da ayeuna mah tibalik jadi pejabat heula tuluy dipenjara tuluy dibuih ayeuna kitu ta eta teh nu kitu teh naon sababna kitu naon sabab manehna anu ngomong rek babakti ka nagri orasi di hareupeun masyarakat tapi realisasina babati ka nagri nya kana batin neangan paleleuwih timbal
teu inget kana pangbalikan anu tangtu panginitan mimitina. Tikening eta Tah nu kitu jelema nu kitu darajatna bakal leuwih handap tibatan sato. Contoh seperti domba, coh bayangkeun ku anjeun, domba dina mangsa puak paok kanu sampeu nu diala ukur daunna. tah yang sesamet daun Tapi manusia tuh dauna diala, tangkalna dirabut, betina dicokot, pagerna dihancurkeun, panggih kuno bogana wani maehan. ya luas ting maehan bener Maung kadaharanana sasamet daging. Can pernah maung apruk-aprukan kaunga kampung neangan leunca rek ngaredok. can kabejakeun jeung di bulan teu aya Tapi bandingkeun jeung kadaharan manusia, daging beuki, dangdaunan diremus, bebetian osok, bumbuahan komo, sayur mayur beuki, bedieuna rak duit aspal, oh duit semen, duit bansos dana hibah. ya Ya, dileg-leg kabeh. Tanu kitu teh lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan. Teu nyahoeun cacing ngarengkol bet disantok teu nyahoeun aya elukan. aya ruruhitan bulannya Tua. Laras rama kuru. Hartina sok niat aksi kudu bareng. Mun anjeun niat babakti ka negeri buktikeun jeung aksikeun sabab engke aksi bakal nimbulkeun reaksi. tah eta Reaksi masyarakat bakal percaya ka anjeun teh datangna teh nahatina anjeun bukti janjina atawa henteu. beres Nu matak niat jeung aksi kudu bebarengan. Sabab naon? Sabab niat tanpa dibarengan ku aksi sarua jeung ngimpi atuh sabatur da menta ka ama pikeun jadi tanjakanana jeung cukang lantaranana naha anjeun teh eling nya teh kitu teh kumaha. nah sadar teh eta teh Ngageruan guru teh gitu. nya Tapi kula tadi geus nyarita sabab ieu awewe au dipikahayang ku diri kula. Teh salakina murid salira adik sapaguron kula alah sapegaran mantu saha oh salakina saha Arjuna panengahing Pandawa urang nagara Amarta. Komo kaula boga pikir si Arjuna mapan sidik jelema kasep pamajikan leuwih ti 3. Unggal pengkolan aya bari jeung dicaturkeun cenah ku kakasepanana tinu geulis meuting tinu denok mondok. Pilah kadar dipenta hiji bari jeung ku salira piraku make jeung teu mere eta si Arjuna rama guru. Tuh menawi sugan we. Nu dipikahoyong ku diri kula Dewi Subadra. oh ieu kepala Nepi ka kitu. Sok naon ka kurang kula paribasana. Si Arjuna mah ukur ngawasa daerah, kula ukur kula ngawasa negara. nya Bari jeung si Arjuna mah ngawayuh, kula mah muarek muar make jeung nyidraan kana cinta. marek mi dua hate Rek satia ka manehanana. nya Satia satu ke diri manehanana. Ai ya marek mi dua hate muarek mi dua hate. Komo ni 3 hate jiga si Arjuna. Komo kabogohna loba. Si eta mah unggal pengkolan aya. aya Piraku make jeung teu masrahkeun ku salira disuhunkeun rama guru. Upami hasil salira palai naon dicumponan. moal burung di subadanan bulan Bisi pasantren palai dipasang wifi. nya bisi Mangga bisi palai ngadamel heleran mangga. loh nya Bilih pada dicet deui kobong, dicet pulang ku diri kula. bisi bade nganggo marmer bulan Pare bakal dicumponan sababaraha ton. oh
Jeung binihna kulan. Moal burung dipasok ku kula. Oh. Pilih priogin kebon. Sawah dipangmelik. Ya. Mari jeung ngangona. Jeung merina dibikeun jeung ngangona. Sareng kebon botengna sakeun tenang. Kitu manawi lama guru cicing sia. Tong sarwana. Nya. Cing we kulan. Sugan saeutik malik hate tur takabita kana anjeun eta wowoyan anjeun sugan henteu kaula. Tuh. Maha ye urusan kadunyaan sing inget. He dunya gerak perbudak kuet kaeta jalma anu sakirana ngabdi ka maneh ka dunya. Tuh. Kahiji he dunya gerak sujud anjeun kaeta jalma anu salelana ngabdi ka diri kami nyata ka Allah. Tuh. Anjeun nitah kaula diperbudak kudunya keheulaan aing kudu menang istijrot di Gusti. Menang panyungkun. Nitah teu bener ka guru. Mamawati bagus. Sarua we datangna ka dieu teh nitah teu bener, ditah jadi jelema curaling, ditah jadi jelema bangsat. Lain maling ge mah menta, heueuh sarua. Sami keneh kulan atuh. Naon kakurang kula loba kakurang anjeun mah ieu. Anjeun ulah ngeunteung kaluar wae dumeh pangkat jeung harta loba. Artina terasa maneh kumalungkung gede luhur ku tak gede dunya. Anu temahna ta eta menyerahkeun anjeun kana kamaratan hirup sayakti anjeun jelema sangsara numutkeun batin anjeun. Ieu. Di dunia beunghar di akhirat. Panyungkun ti pangeran dina mangsa anjeun beunghar di dunya, tapi salilana lamun teh Allah kulampa seperti kitu, panghatina teh sangsara engke jaga di akhirat. Nah, sia mung menang isinya kitu. Parias teuing. Kan bae aya ti si eta. Kumaha turama guru moal. Aduga-aduga ge. Meangan deui awewe. Neangan anu Loba kene. Ya. Rek hiji, rek dua, rek tilu, rek opat asarido awewena jeung anjeun asal adil. Teh. Mun ceuk agama teh mah keun bae nepi ka opat oge. Nya. Mau dilarang. Tapi lamun opat silih cakar wae geus hiji heula. Hiji lawe cekap. Da hiji ge teu bea. Nya. Da kitu-kitu keneh kulan. Da kitu-kitu keneh aya kitu mah. Nya. Malaya nu langkung kulan. Lamun opat silih cakar geus tilu, lamun tilu nepi ka heureun lengkah dua we. Dua silih ngomongkeun hiji kunyin ngomongkeun we batur geus cerahkeun mending ngangon domba. Eta. Beri. Kitu. Tapi anjeun lamun teh lah kulampa seperti kitu sajajar jeung ngajebluskeun ama embung ama. Mau ka bawah. Galah aing guru kitu. Patut ngomongkeun murid kieu wae. Ha? Pati imalan. Duruk pandala aing. Aing teu hayang make ngaran guru si goblok lah. Ha? Tinggal nyieun. Paduli aing doraka, paduli aing jelema sara ngeunaan batin tapi aing senang lahir. Buktina tingali aing para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kolot ngesta budak era dengan Mika Lade pangaruh tina pangkat jeung harta aing. Saha nu ngainak aing? Aya. Saha? Aya. Kerajaan Ha? Di batan si eta geus aki-aki nu karasa asam urat. Samurat. Ha? Samurat jeung remason. Sakituna naon teh ka dieu we. Teu ngarasakeun morat ka si bangsat. Kawas teu ngalaman. Ulah kalangkungan cicing sia. Buah sajajar yang si guru sia henteu aing teu hayang nyebut di guru. Si sewa pani. Si sewa. Ha? Di malam. Mun sia ngaliwat ka pasar
Rena aya meri ngaliwat duruk ku sia. Eta. Sae, Pak. Hah? Atawa meri gunukeun pagarkeun teresna cina mararodol. Sae. Alungan bom. Jadi ieu teh kumaha eueuh deui? Aing kawasa aing raja. Ya juga. Sakumaha tita aing wayahna sia paling Dewi Subadra. Kudu tuhu. Hah? Da yakin mun dilamar mah muarek mikeun pasti paling. Ngan omat ulah dibawa ka karaton. Cenah ke mana? Bawa ka pila. Kapila we. Pila kula. Oh, Ya. anu caket Citarum. Heeh. Eta. Didinya Nu mah deket tenda biru. rada suni didinya makulan. Keprakeun pasukan sia. Mentes. Gusti. Ya. Nah kada maling dunungan teh raja pangkawasana maling awewe doraka padahal mah neangan awewe loba di dieu mah aduh anjing sia teh nu nabeueuh ka sia teh Musingkeun. heuh Telah musingkeun. aya bahan kaki gajah aing karep ieu pusing kan ieu pokona maneh sarea kudu syahate jeung diri kula Tuh. wireh raja teh kaedanan ku hiji awewe nu kakasihna teh Dewi Subadra Begini. pasalna betika dipaling teh kulantaran ieu awewe teh geus boga salaki Ya. digantian ku harta teu moal mungkin Leres. Ibu. dititah disyarahkeun teu moal mungkin tulisna awewe teh yakin ieu teh moal bake jeung dipirakeun sagala kusalakina Tuh. aduh nah gelis pisan aduh Mata kokoheun ge atuh. lamun dibandingkeun jeung si Pahaju gelis ieu wow Eta atuh. lamun jeung si Pak Igung gelis ieu wow upami dibandingkeun jeung Mom Cika gelis ieu Eta atuh. Jauh. jeung Teh Mia sami gelis ieu Waduh. Kari tuwe siapa yang berarti? Mun dibandingkeun jeung si Damat Jauh. oh si Damat Lain awewe eta mah atuh. Dewi Subadra kakasihna Subadra ya pamajikan panengahing Pandawa Arjuna urang mana Nagara Amarta oh Nagara Amarta jadi kacang tuan urang maling teh kaula anu bakal mia maneh tuturkeun kaula tapi initna bari ngedemit lumampahna bari nyiluman bisi kangadanan di perjalanan Tuh. Si aya si bisi aya sikus silungulung gelagah kencana mau ngamuk gajah mata bisi kaula kacanir bangban bisi kaula minta bantuan ti maraneh kabeh supaya bungkelekan oh siap dapat enam Aduh. Nyageun benernya. gitu mah Aduh. jadi angkat wae heeh itu make kol-kola sakal jeung heugeuh si teh nya ai abdi ngilu atawa entong montong sia montong gandeng ah toh yan kangaranan urang nyumput nyamuni ka negara batur bari jeung niat goreng urang teh nya Ya. Hani abdi mangiring we da abdi mah teu nganggung nya heuh ngan jorok sia mah jorok sia teh lamun dikaluarkeun dikajerokeun pan ieu mah tuh jarorok si kurang ajar teh Wakar barseka. nu berseka diwati aing we nu berseka teh Aduh. heuh ngan asa murad tah bener deui teh mun ka tiisan Nya. kapan asa moal Moal. gitu tah menta supaya kabehanana caring cing baga kancing sari-sari baga ikan Tuh. pakarang ulah tinggalin si kepenang tamsir garabini Chandra sapana bimpung ulah tinggalin cekelan sewang-sewang